Gausul Azam, gelar Kutubur Rabbani. Di Jakarta aya tokoh Rabbani. Aya di Jakarta opat tingkat pieu. Wah, tokoh Rabbani eusina sempak jeung cangcut. Belon ta tokoh. Aduh, gisin-gisin we. Wara mewah tokoh lah, itu tokoh Rabbani. Teu kira-kira budak nyeun tokoh. Masya Allah, barang asup ke jero orang gambar nagambalaya. Wal haikalus somadani, gelar-gelar unggul. Wal kindilul lami'un nurani, sultanul awliyai wal arifin, burhanul asfiyai wal wasilin, bazullahil ashab, maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallahi ta'ala, al-hasibun nasibus syarif, As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani Husaini, ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain qaddasallahu sirrahul aziz. Mantap cek Syekh Fadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu. Lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus. Jadinya melihat satu sisi, lain kernya ngaletikeun, lain kernya nyalahkeun, kurang perbandingan. Tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz. Nunggal kitab nyana hampir nyalahkeun ka qaddasallahu sirrahul taksat kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah. Dikeluarkanlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara. Tetap nur rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif. Dasan mentak ti baheula qaddasa. Geri geus didiskusikeun baheula. Kula ingat bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an. Oh, cekula ieu kurang pati luak lieu. Eueuh masalah, ngan kan geus dipatwakeun, geus didiskusikeun. Lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar, Imam Romli. Jelema nu teu nyahoun kana hulu peda. Teu nyahoun ka jengkol. Urang mun ngomongna Hajar Habib Razak mah teu percaya urang. Sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjenengan. Ayo nu ngomong ahli Allah teu salah radhiyallahu anhu dengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz. Cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa, sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat. Gelar ulama radhiyallahu an, gelar itu ulama Amirul Mukminin Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu an, sebab nu dijalankeun secara zahir syariat. Ketika nu dijalankeun nana batin qaddasallahu sirrahul aziz atau quddisa sirru lain cakula Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawi tinggal dituturkeun bae. Ya cenah ku alaman deuk radhiyallahu anhu tuh kumaha sia bae. Bejaan ongkoh sia. Ibnul Imam As-Sayyid Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki Dosat. Panjang urang menyaritakeun Dosat. Ajib. Ibnul Imam Sayyid Abdullah, Ibnul Imam Sayyid Yahya Zahid, Ibnul Imam Sayyid Muhammad,
Ibnul Imam Sayyid Daud, Ibnul Imam Sayyid Musa, Ibnul Imam Sayyid Abdullah, Ibnul Imam Sayyid Musa Jun, Ibnul Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi, Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna, Ibnul Imam Al-Hammam Sayyid Al-Hasan As-Sibti, Ibnu Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab. Wah, jadi itu orang paingan jadi wali, orang binna heula deuleu. Mentak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha. Sarua. Satu binna horenganan ieu mah bin cinglu. Tuh bajana sakitu mah tuh bin. Beuh. Kanjeng boga minantu Amiril Mukminin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali teh boga anak Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan boga anak Sayyid Hasan Al-Musanna. Boga anak de Sayyid Abdullah Al-Mahdi. Boga anak de Sayyidina Musa, Sayyid Musa Jun. Boga anak Sayyid Abdullah. Boga anak Sayyid Musa. Boga anak Sayyid Daud. Boga anak Sayyid Muhammad. Boga anak Sayyid Yahya Zahid. Boga anak Sayyid Abdullah, boga anak Sayyid Abi Shalih Musa Janki, boga anak Sayyidina Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan. Jailan eta jajahan Iran. Jadi orang Persia, Iran. Mentak dibawa Jailanina kuari mautna di Baghdad. Jadinya nama masantren datang ke terbalik deh. Kurang masa minggu sekali balik. Geus ngancem bae ka kolot. Awas we saminggu ieu teu dikiriman awas. Kolot diancem ku anak bloh. Ieu teu balik deui langsung Baghdad. Masyaallah. Mentak jelana dibawa. Baheula antara Iran jeung Baghdad tengah hiji, terus pisah jadi dua, Irak jeung Iran sarua. Itu sajajahan, kemudian dibagi dua. Nah, kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran. Didinyalah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir. Anunya nama mejena Terulin letik kene ngadenge suara ya mubarak paget kan nyana keur letik kene sekitar umuran 5 tahun genep tahun aya suara tepuguh timbana ya mubarak mubarak paget jana lumpat ka imah kaget suara ya mubarak lumpat ku saking sieun-sieunan naik ka paranya naik ka para barang di para blok para muka rarasaannya kadeleulah jelema keur wukuf di padang Arafah umur genep tahun geus bisa dedeleuan gitu mata urang mah dedeleuan teh kuntilanak pocong urang mah ieu mah deuleu blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleuh nu keur wukuf di padang Arafah kagetnya langsung turun bebeja ka emakna mak aya naon hari weus kan di ais ku emakna aya naon sih aya naon tadi ngadenge suara ya mubarak kaget emakna kula terus kaget sieun lumpat terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah diusap ku mana geus ulah loba omong cek mana geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan. Urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat. Kamari anu bebeja ka dieu, aduh yai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu. Kunaon? Duit kula laleungitan bae. Si pirasat lain deui cenah.
minta jaibe cenah kiai dibere jai sugan meureun urang baheula kitu kana kolot cek yeuna atuh sarua eta mah buah ragag moal jauh ti tangkang uyah moal teh kalau